ahsya kudu ahsya ari pangdipika sieun naon ma perkara hasyitu anu mika sieun kaula ala umati ka umat kaula kibarul batni eta gede beuteung wa mudawamatu naumi jeung ngalanggengkeun sare wal kasalu jeung kedul wa dhaful yakini jeung lemah kayakinan. Rawahu geus ngariwayatkeun kana hadis Daruqutni Imam Daruqutni. Ya hadis naritakeun bahwa Kanjeng Nabi teh mikasieun ka umatna nyaeta hiji gede beuteung loba dahar, nu kaduana langgeng sare loba sare, nu katiluna kedul, nu kaopatna eta nu katilu kabeh bakal nyebabkeun lemahna kayakinan. Hadisna riwayatna Imam Daruqutni.